Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga para pambiarsa kibari urang sami-sami Bandungan di lajengan carita anu poe kabari katunda dina judul carita Jawara di Kuburan karangan Kiliksa. Ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-58. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hancan katunda dina bagian anu ka-58. Pedaran Mang Dedi kepegat kuwanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam peuting di hiji piluweungan nyatana di Gunung Belang khususna ka Mama Sutara katut dua muridna harita. Tiasa manggihan tilu rorongkong anu netelakeun eta teh rorongkongna si kembar tilu teh anak buahna Nini Kalingking. Tah kitu nya. Terus kaguar tah rorongkong si kembar tilu teh. Kumaha atuh para pamirsa lajengan rai carita nya langkung paos nama mangga urang sami soang Bandungan ku saena. Karena keayaan alam ti peuting di wewengkon Gunung Belang. Mangsa alam harita teh bekilila bekire praketak alam teh poek nongkleng butaradin. Breh di kaanggangan di wewengkon eta pasir alias gunung teh aya cahaya seuneu. Horeng simana horeng eta seuneu teh kediriung ku tilu jalma. Nyatana Mama Sutara jeung dua muridna nu katalah si Encang katutra dia. Maranehanana atuh harita cari ngogo ngariung eta seuneu bari jeung nempok rupa-rupaning kajadian anu lumangsung. Lantaran si Encang jeung Radia geus meunangkeun di bedog anu katilu anu harita keur dicecekel ku Mama Sutara. Malah pok Mama Sutara harita teh banget. Mama geus satuju kana omongan ilaing Radia, tapi kumaha di pamadagan si laing Cang? Mencolohok, mana mati tadi cik teguh atuh kumaneh eueuh pisan gawe. Lain seri mikir. Punten Mama, rupina pamadegan pun Radia teh laras pisan Mama, sabab margi perantos kiat buktos-buktosna. Kahiji kongkorong rorongkong teh aya 3. Janten pantos pisan pami disebat si kembar 3 teh Mama. Terus atuh kaduana tandana oge parantos yakin 3 bedog anu kapenak teh aya tanda anu sami pada nandakeun muridna Nini Kalingking. Tah kitu pamadegan abdi mah Mama. Ceuk si Encang berjeng manggut atuh pok Mama Sutara harita. Bener syukur atuh. Ama oge satuju pisan kana eta pamanggi ilaing Cang. Geus ayeuna mah urang yakinkeun bae yen ieu rorongkong anu 3 teh tetela rorongkongna si kembar 3 murid kapercayaan si Nini Kalingking. Tah ayeuna urang mikiran deui nu maehanana ieu cik. Saha kira-kirana cing tereguh ku ilaing duaan? Saur Mama Sutara jika nu hayang nguji kana kapinteran muridna. Dina naguh hiji persoalan. Da memang zaman harita mah teu bisa dipariksa ku alat-alat, cukup ku dikira-kira we dumasar kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat.
atuh long si Radia jeung si Encang teh pating harulang. Duanana mikir meuni anteng pisan. Mikiran anu maehan si kembar tilu tapi weleh teu kapikir. Akhirna pok atuh si Radia harita ngomong bari jeung neuteub ka guruna. Aduh, taluk mama abdi mah teu daek mencar otak deh kalakat. Teu tiasana gue poek we mama daya kalemeng-kalemeng na acan. Mangawe nyangakeun kasera mama. Cek si Radia berjeung ngareret ka Mama Sutara. Samemeh Mama Sutara ngajawab anak celengkeung teh harita si Encang. Laras pisan mama, wabi oge teu kaemut, duka saha nu mateni nama. Margi atuh da teterang kana lalakona, marihan mah kana rupi si kembar tilu oge. Abi mah teterang pisan. Cek si Encang nambahan katerangan si Radia. Atuh pok Mama Sutara harita. Benar. Memang hese pikeun neguhna nu maehanana. Lantaran urang teh teu nyaho kana naon rupa lalakonna. Geus bae lah ulah mikiran anu kitu. Nakeun bae teu nyaho nu maehanana oge. Ayeuna mah kieu we. Kulantaran hade goreng oge eta teh rorongkong jelema. Urang kudu boga rasa kemanusiaan. Eta rorongkong nu tilu kudu dikubur ku urang ayeuna pisan. Lantaran naon kieu barudak, lamun henteu bakal dosa euy. Da pugu urang mah nyaho kana kayaan kieu teh. Tah kulantaran kitu yuk urang digarawe babarengan pikeun ngagali kuburan ngarah eta tulang taleng teh. Ulah ayang-ayangan kitu. Saur Mama Sutara berjeng terus sok nunda di eta bedog. Dihijikeun jeung anu dua. Ari si Daria pok ngomong bangun ti panuju. Antep we rongkong musuh ieu mama. Sawios jadi leuweung ongkoh ieu teh. Isukan ge bea ku sato nu garalak geura. Ceuk si Radia bari jeung neuteub ka guruna. Atuh puguh Mama Sutara meuni ngaranjung. Bakat ku reuwas ngadenge jawaban ti muridna kitu. Pok Mama Sutara harita. Salah atuh Radia. Nama kalepat mama dengekeun. Urang mah ulah nempo kana perkara memusuhanana. Margi lantaran anu dimusuhan ku urang mah kalakuanana anu jahat. Jeung tekadna anu ti sarua jeung umum. Tapi ari kana jiwa jeung raga badagna mah atuh urang teh aya hak pikeun mikangewa. Sabab kudu ngahormat kanu kagungan atawa kanu ngadamelna nyatana Gusti Allah. Tah, kulantaran kitu omat yang ulah boga pikiran kalebah dinya eta. Yuk, ayeuna mah urang kalubur, sok sanajan ku cara nu darurat oge, da memang kaayaanna darurat pisan. Pokona mah asa ulah ngantep aya anu sarupa kieu lah urang mah. Sabab ngan lampah sato anu tega ngantep ka batuna, sok sanajan ngan tinggal tulang talengna. Sok, ania. Kakang urang dia. Aras mama mangga punten atuh mamanya. Mangga atuh urang sami-sami wae mah. Keun abdi nu anu ngagalina malah nanging bade palih mana nguburna tulang taleng teh mama. Teh kudu hese di dieu we ngagalina mah lebah dinya tah. Jeung nadi teu kudu tilu lah urang hijikeun da kaayaan darurat pisan di ongkoh. Ceuk Mama Sutara berjeng nunjuk ka tempat nu rada rata. Sarta teh jauh teh tilu rorongkong teh. Pok si Radia harita ngomong ka si Encang. Cang, tambahan deui usulna euy. Ngaraseunna ngagedean. Ai teu ka ngadudukan mah bisi poek mantan, bisi beak disuluhna. Si Radia harita ngaret ka si Encang. Pok anu dititah harita. Nah, kan bae lah da loba suluh mah. Jawab si Encang harita. Bari brug nambahan disuluh. Atuh cegur deui dudukan teh beuki ngagedean. Seuneu ngabebela meuni ngagebur. Sora rang-rang garing anu kaduruk ting peletok ting perepet. Ari si Radia teu ngomong deui dekul we ngemitian ngagalitan. Disodokan ku bedog seeutik-seeutik dapat cuma eueuh. Parandene kitu teu matak pugag kalakuan. Da sagala oge kudu kuat heula tekad. Ceuk paribasa teh mah sanajan ngan ukur ngandalkeun ramo. Ari tekadna geus kuat mah tangtu bakal laksana. Kitu deui Mama Sutara. Harita teh cicicingeun lain ngan saukur bisa nitah wungkul. Tapi bari jeung prakna milu digawe.
babarengan jeung dua anak buahna kalawan disaksian ku sinudurukan anu ngagedur. Ti kajauhan sok kadenge sora buuk jeung lok-lok bungaok malahan mah cicir meuni balager di tadi toleh disarada patembalan jeung baturna. Kaayaan alam harita teh geus beuki peuting katurug-turug di pagunungan tur di tengah leuweung luang leuweung. Atuh teu mata kaget lamun mata keuman teh. Tapi Mama Sutara jeung dua muridna teu loba pikiran. Jarong jon we migawe pagawean anu keur disanghareupan. Kasubri para wargi urang jojo gancangna mangsa dina ieu carita. Gancangna carita pagaweanna geus rengse. Tilu rorongkong teh geus dikuburkeun, terus atuh kuburanana dibere tanda ku batu nu rada panjang. Si Radia jeung si Encang meuni ngaharegak napasna bakat ku capek meureun. Tapi paromanana jiga anu sugema pisan lantaran geus hasil migawe pagawean anu kawilang hade. Sanggis sagarupana rengse ge tiluana Dariu pok Mama Sutara harita. Alhamdulillah dah. Sakabeh pagawean geus beres, mudah-mudahan arwah si Kemar tilu ulah marakayangan deui. Marenehnana sing dihampura dosa-dosana kudu maha kawasa sarta sing ditarima amal-amalanana. Tah ayeuna urang kudu buru-buru neruskeun deui lampahan, ulah muting di dieu, ulah sare di dieu, da bahaya loba satu leuweung anu garalak. Saur Mama Sutara bari ngusap kesan anu renung dina raraina. Pok atuh si Radia harita, "Terus pisan Mama, nanging bade kumaha tujuan urang ieu teh?" Ceuk si Radia bari ngareret ka guruna. Ari sadengkeun leungeun mah ngope pange ngusapan kesangna. Aduh nyorolok sakujur awak. Pok Mama Sutara, "Ayeuna urang ka mana we ayeuna mah? Sugan bae engke bakal manggih pamondok anu sakira aman. Heuh da dieu mah tuh geus jelas bahaya. Yuk urang teruskeun di lampahan euy. Tapi sieun wayahna kudu pareuman heula. Bisi leuweung dar kahuruan deui. Udah sakala wora durak-duruk di leuweung." Saur Mama Sutara berejeung nunjuk kana durukan anu kabeneran seurina hurung keneh. Malahan marwakna ge meuni marak bakuhai. Engke oge parem sorangan Mama antep we durukan mah jeung deui supados saang apanan. Salah kalakuan si lain di dia. Urang kudu hati-hati dina make seuneu. Sabab seuneu mah sobat soteh lamun saeutik dari badag mah bakal ngajadikeun hiji mamala pikeun urang. Sajabati kitu lamun leuweung kahuruan cik. Nu bakal ngalaman sangsarana ge urang-urang keneh nu mata kudu hati-hati jeung kudu apik. Sok pareman heula kenya. Saur Mama Sutara berejeung nunduk kana durukan. Pok Radia harita, "Oh mohon mangga tuh Mama. Sok kade sing pareum pisan awuran kus taneuh sing rata kade ulah aya nuesa. Sabab saeutik oge seuneu mah iduh sok ngalobaan. Komod usum halodo jeung angin deui. Bantuan ku si lain atuh can sia mangeuneukeun we." Muncul sama Mama pan abdi ge bade teh. Cek si Encang terus atuh mareman durukan. Babarengan jeung si Radia. Beukeulilah eta seuneu beukeuleuk tungtuna pas pareum pisan. Atuh puguh kaayaan alam jadi poek. Menikeun kamerlong teu katempo curug-curug acan. Pok si Radia harita, "Alah cilaka Cang euy. Jadi poek deui euy kumaha ieu lamun aya ridiwa nya jiga teh moal katingali lantaran poek." Atuh lantaran diriwan aweun dikuburkeun harees. Piraku mah teu mulang tarima ka urang sakurang-kurangna oge ulah ngariduaan. Hayu mana mah mana we pikiran urang ka mah buru-buru. Cek si Encang berejeung ke karajepan.
Katayap-katayap da puguh poek maksudna mah dik nyampurkeun ka Mama Sutara talila pok harita Mama Sutara. Cari cing dinya mamarek nyangan heula supalumar. Ngadah teu pajauh lamun keur leumpang. Daguan sakedong. Jeung Mama Sutara berejeng terus atuh ngaleos ninggalkeun anu duaan. Maksudna mah Mama Sutara teh deuk neangan supalumar anu sok kaciri hurung lamun dinu poek. Mama Sutara mah sanajan leumpangna dinu poek ge teu ngatong. Jigana bae geus biasa jiga nu leumpang dinu caang we. Ari si Radia jeung si Encang teu baha. Terus cara licing diuk di jauh ti urut durukan. Kamana enit nama guru teh Cang euy. Teu katempoleosna aduh. Mata dewek mah anu burang pisan tas dinu caang kanu poek atuh pogoh jiga nu kotokeun. Nya sarua dewek oge kitu dia. Malahan mah teu bisa nempo curug-curug acan. Hayo he diutek-utek oge kelakah lieur kana hulu. Tapi cicing mah lagi dia lah. Da mama guru mah tiasaan leumpang nu poek oge norolong jiga puyuh. Teu kabaskuran sok ngatong. Ceuk si Encang berejeng nepak leungit nu nocok kana bitisna. Jep kaayaan dirinya teh jempe. Si Radia jeung si Encang teu ngaromong deui. Sora sato leuweung anu disarada beuki jelas kadengena. Bet asa keueung dirasa-rasa. Heuleut sawatara waktu ti kajauhan aya anu heran meninga gebur. Majuna teh lalaunan ngadeuketan ka si Radia. Ceuk saliwat mah jiga seuneu anu maju ku sorangan. Horeng eta teh supalumar anu dibabawa ku Mama Sutara. Beuki lila beuki deukeut tungtun masrog ka pelebah si Radia jeung si Encang. Pok Mama Sutara harita, "Baodak." Abdi mama. "Abi Mama, yo cara ka supalumar hiji sabang euy. Ngadah bisa milih silih tuturkeun dinu poek. Malahan mah lamun bisa napelkeun dina tonggong mah tapelkeun we kayaknya ku sorangan." Jeung Mama Sutara bae nyodorkeun supalumar ka si Radia hiji, ka si Encang hiji. Sanggeus kitu pok si Radia harita. Bagus ya mama yo duh. Moal tinggalun ari tanda nu kieu mah yo. Anu kuring mah rek dituna we dina ikat ngadah kaciri di luhur. Apaan alus meureunnya. Ceuk si Radia berejeng lap nyelapkeun supalumar dina iketna. Kitu deui si Encang masang supalumar teh dina tonggongna. Sadengkeun Mama Sutara make supalumar dina cangkengna. Diselapkeun we dina beubeurna. Geus kitu pok Mama Sutara harita, "Yo ayeuna mah urang laleumpang deui tuturkeun mamanya. Da moal nyasa bade geus aya tanda caang kieu mah yo. Tuturkeun we hurungna supa." "Nuk semangga mama. Abi masih jang hiringan we duh." Jawabna si Radia barejeng singkil. Nya sanggeus kitu mah teu ngalobakeun dicatur. Beral ti luarna arindit deui. Nu leumpang ti heula Mama Sutara dituturkeun ku si Radia ditema ku si Encang. Lumampah terus maju jalan anu disorang beuki nanjak jeung rembat gudang daunan. Cucuk-cucuk saliara jeung cangar nyarugakan. Tapi anu tiluan tetep leumpang kalawan tenang. Beuki lila beuki jauh ti urut areureun tadi. Alam peuting beuki sepi sadengkeun bulan jeung bentang teu aya nu tembong. Di langit teh mega hideung pagulung-gulung jiga arek hujan tapi henteu cur. Dilaku-lilah hiuk angin pagunungan meninga guruh. Si Radia jeung si Encang ting rarenjang. Duanana ngarasa kaget jeung reuwas. Tapi daya nu wani ngomong. Jara raung jone lumampah nuturkeun supalumar nu gebur hurung dina cangkeng Mama Sutara. Sanggeus lumangsung kira-kira setengah jam dilana arang Mama Sutara teh eureun heula leumpangna. Kitu deui si Radia jeung si Encang. Tiluan atuh ngaraneg barejeng teu aya nu ngomong. Sakedapan mah pating harulang we
Si Radia jeung si Encang caricing nunggu parentah ti guru. Sedengkeun panon Mama Sutara mah nangkep hiji cahaya nu katempok lapat-lapat ti kaanggangan. Urungna jiga cahaya lantera. Beuki lila beuki jelas. Malahan majiga ngadeuketan ka Mama Sutara. Akhirna pok Mama Sutara ngomong ke anak buahna. Lain Radia, Cang, Abi mama, Abi coba maju ke hareup euy, cik. Nang tunggi gireun Mama aya pi omongan anu penting yo. Lain Radia, Cang, Abi mama, Abi coba maju ke hareup euy, cik. Nang tunggi gireun Mama aya pi omongan anu penting yo. Mama, hayu maju Cang. Cik si Radia berijeng ngoel ka si Encang. Geus kitu srog duanana ngalengkah ka hareup. Terus narang tunggi gireun Mama Sutara pok si Radia harita. Bade aya peuke sanaon Mama? Mangga geura saurkeun tuh. Tempo ka hareupeun ari lain. Jadi tu aya cahaya lampu euy jiga mah lampu lantera atawa cempor eta. Dahuruna leutik pisan. Coba tetempoan maneh sarua jeung tetempoan Mama tah henteu. Ceuk Mama Sutara berijeng nunjuk kana sinar atawa cahaya nu hurung ti kaanggangan. Atuh puguh si Radia jeung si Encang teh ting euleugeun nempoan ke tempat anu tunjuk ku guruna. Sanggeus sidik tur jelas pok si Encang harita. laras mama, Abi oge ningali kana eta cahaya teh. Nasaha teh nya? Jalmi teh nepi jurig Mama. Ish, sok malawidang sia si lain bae ngomong jasa teh, Cang. Cicing lasok loba omong aya geus nempo mah. Ari si lain kumaha Radia bisa nyempo teh henteu. Boa-boa maneh mah kotokeun. Laras pisan Mama. Laras naon? Abi oge ninggal kana eta cahaya teh. Da abi oge teu kotokeun panon abi bengeras keneh tutu-tutu geuningan mah. Gugur lapan jiga rek pareum. Tapi naha jiga maju ka dieu nya Mama. Ceuk si Radia berijeng tutunjuk. Syukur. Ari maneh geus nyempo magia, yuk urang maju deui euy. Eta cahaya alias sinar sakalian urang sampurkeun suga jeung sugane tadi hiji pitulung pikeun urang. Ah, sieun atuh Mama. Kumaha lamun jurig deui eta teh? Ceuk si Radia keukeuh. Kana jurig teh meni museur pisan. Bari jeung rada murungkut teh. Ai panon mah ngareret ka guruna. Malah lamun ti borang mah beungeut bakal katarapias lir mayit. Ulah ka mana bae sia ngomong teh Radia. Jang nade ulah kana jurig jeung jurig sia mah pikiran teh. Omah cing percaya kana kakuatan diri sorangan yuk. Urang ngaleumpang deui. Ceuk Mama Sutara barijeng maju deui. Atuh kapaksa si Radia jeung si Encang naluturkeun. Da sieun ari ditinggalkeun mah. Pok si Radia ngomong ngalaunan ka si Encang. Wah, cilaka Cang. Urang teh bakal manggih deui jurig we manggih dikasieun yo. Lantaran dihenten teh oge ieu teh pandileuweung geledegan mustahil lamun aya manusia ngagugubug lantera onama. Ih, kumaha lamun jurig nya rek kacai. Oke seuri sia. Cik atuh sia tatu Radia ngomong teh maneh mah aya jurig rek kacai lantera piraku. Osok loba tim pikiran mau teu paruguh lah. Kumaha engke we jadina. Kan bae, daya Mama guru ieu. Anjeunna matang tuaniun anawanan jurig ge. Manasina urang-urang anu ukur bisa ngagebrig. Sia mah. Ari sieun mah tetep bae sia teh. Sieun mau bisa digantian ku ngaran sejen sia teh Cang. Tapi memang euy teu bisa majar kumaha teh. Lantaran kudu nurut kana kahayang guru. Ceuk si Radia harita teh. Ngomongna laun pisan da sieun kadenge ku guruna. Nya sanggeus kitu mah jep duanana teu aya nu ngomong deui. Jararong jon lumampah nuturkeun Mama Sutara. Ari panon maret diret dewe kana cahaya lampu anu beuki jelas bae. Malahan mah atuh beuki lila beuki yakin yen eta teh cahaya lantera. Tangtuna oge nu mawana katempo jelas pisan deui. Hiji tangtungan aki-aki nu geus kacida pisan kolotna. Kelempang sase pisan barijeng ngajingjing lantera. Tapi sakitungan sorangan teh bangun tenang bae eta aki-aki teh jiga teu boga kasieun pisan.
Kililah Mama Sutara jeung dua muridna beuki deket ka aki-aki teh. Malah nu akhirna mah hampir paharip-harip. Atuh reg Mama Sutara ngarandeg heula leumpangna. Kitu deui si Radia jeung Sincang. Tiluanana cai-cing we teu aya nu ngomong. Panon molohok eta aki-aki nu mamawa lantera. Sedangkeun aki-aki oge ari geus deukeut ka Mama Sutara mah reg eureun leumpangna teh. Terus panon molohok ka Mama Sutara teu dilapok eta aki-aki. Aduh, dan ujang. Belum yang ngebaca pang sayang punyak. Kumaha jaya mang kasih. Ambil kalau sabab dah bisa capung yang ujang dan siwanya. Cik eta aki-aki bari jeung nyerengeh. Panon letip sikit ka Mama Sutara. Malah mah terus mapai ka si Radia jeung ka Sincang. Tiluanana dipapai saurang-saurang. Ari Mama Sutara pok ngajawab kalawan tenang. Aku nuhun sepuh. Sami-sami san. Ya abloge ngaraos bingah patepang sareng saya aki. Sumangga binyangakeun salam kaulujeng ajeun. Saur Mama Sutara bari nyolongkrong munjungan kata aki-aki. Atuh gap ku aki-aki ditampanan ku leungeun sabelah we. Da nu hiji deui mah keur nyanyi ka lantera. Nuhun ujang. Sampai pisan ku aki. Kekera ujang mah hiji jamal nu gede wawanen. Jeung bulan kayakinan. Sarta kuat dinanya kala pamajang. Loko danyak. Eta teh hiji modal nu utama. Pikeun hirup di alam. Ari setu. Ok Mama Sutara atuh haritang. Nya eta aki-aki teh. Sepuh abdi teh seun. Ana ngejar pagunungan ka Manyawa. Margi nuju halaman sareng milari kami. Dupis buka bade ka mana gumantung. Wes ya. Cah. Abi mah dupis teh sahate atuh bade angkat ka mana? Nyapi boleh di mana? Margi wengi-wengi aya dieu. Saur Mama Sutara bari jeung nanya ka aki-aki. Panon letip seut kana rala eta aki-aki. Sabab hayang yakin kana kereutan beungeutna. Bisi lain manusia biasa. Maklum atuh kaya teh bisi we aya suman dah pa. Jurig nu nyeliwuri. Awak kelong nu newo-newo. Tapi yakin ari tandana jiga manusia biasa. Ngajawab kalawan tenang. Teu boga curiga jeung teu boga kasieun. Baca-bacanya ujang. Ya kemah ulang dia. Wah kemana-mana jangan dah. Tas mamanya hakim. Jalan-jalan memang lemur hakim. Sejauh dia. Ari ngaran hakim wayahnya mau dibedakan. Ya mau ayah guna dengan ujang mah. Kekera kekeran bisa mapagan ka ujang Tuhan. Bisi ujang atawa sangsa. Lantaran kanyahon. Ya, wah narik di jangan. Tumatak mawalan. Keur kitu pok si Radia harita. Saha eta teh mama? Nah di leuweung bet aya aki-aki kolot kumaneh gede tuh tinggal itu. Lempang namni ngarang lampayakan kitu tapi gancang juga puyuh.
harapan orang mah meni hese nincak oge damu loba cucuk jeung aroy. Ulah loba cacanya. Siapa mama oge teh nyaho, ya pugu anu ditanyana oge teh ngajawab beungan ditanya ngaran teh. Yuk ayeuna mah dah. Urang tutulkeun mah tutulkeun eta aki-aki teh. Suganya ya guna jeung mangpaat pikeun urang. Yuk tutulkeun euy. Saur Mama Sutara beri jeung nunjuk ka aki-aki. Tapi pok si Radia ngomong deh semua anu sieun jeung hoream. Wah punten Mama. Ulah ditutulkeun Mama ah. Bilih lain manusia eta mah. Kumaha lamun jurig atawa aden-aden apaan sieun adi mah Mama. Jempe si Radia. Sia mah ka mana we ngecebrek teh. Yuk tutulkeun Mama. Lamun hayang cilaka mah nya kajeun teuing. Ayo balik nuturkeun ka aki-aki we. Saur Mama Sutara barjeng terus lempang dinuturkeun si aki. Atuh puguh we si Radia meninggal guru bakat kuriwas. Da sieun ari tinggalkeun mah. Gancang jeleng luncat terus ngicrik nuturkeun Mama Sutara. Tapi hiuk kawat sugan tewak ku si Incang barjeng ngomong jiga nu geheul. Anjeun si Radia rek ka mana sia? Hah? Ada kemana? Nu loncatan ke juga kabur sia. Lempang malah lempangnya nu bener atuh. Sia. Kantunnya jadi gumis. Tenang atuh sia. Cek si Incang beri jenguk. Ngabantingkeun suku si Radia. Poyang gebug si Radia ragrag. Aduh. Kunaon ari mana si Incang? Kumaha ngaleng ka cokot aing. Sugan kasurupan sia mah. Teu kira-kira sia teu kinten-kinten nalampahan teh. Cek dek yuk lah ribut sana dia. Dawek mah rumah sangarengka suku maneh. Yuk buru-buru orang nyusul Mama Guru. Tuh jauh pisan. Sira kasih orang yo bahkan tinggalin makanin di tengah leuweung. Sakit sangatna cek laki ge tadi ning tinggal aki-aki. Sia dek ah. Cek si Incang berdereg-dereg lumpat ninggalkeun si Radia. Atuh puguh si Radia oge meulikeun ka calawak sungutna. Burebot lumpat ngudag si Incang. Murawan atuh harta suku ngait kana akar. Lololololololo. Aduh. Geblung atuh harita si Radia labu. Tapi teu dirasa jika nate korengat udah ni berebot we udag si Incang beri jeung haheho meuni ngahega. Teu lilak oge si Radia atuh geus bisa nyusul ka si Incang. Malahan mah duanana atuh geus ngicrik tukangeun Mama Sutara. Duanana jarempe we eueuh anu ngomong. Hareupeun Mama Sutara aya aki-aki nu mawa lantera teh. Atuh puguh rada ngareunah halempang teh sabab cangkulan tera si aki. Eta aki-aki bener-bener jiga nu hayang nulungan ka Mama Sutara jeung dua muridna. Lantaran barang datang dina waktuna nu hade anu poekeun di caangan nu teu nyaho jalan dituntun diajak kana jalan babari. Nu matak teu matakeran lamun Mama Sutara beuki wani we nuturkeun eta aki-aki sok sanajan can puguh jujutanana. Sabab boro-boro ningaho kana asal usulna dalah kana ngaranna oge can nyaho. Mula lempang harita teh beuki lila beuki jauh. Terus nerobos kanu barala. Sarta jalana nanjak sakapeung maka paksa kudu muntang kana tangka anu leutik. Ari suku nincak kana akar. Asup kana paribasa nincak akar ngembing jangkar teh. Atuh puguh we si Radia jeung si Incang rada ripuh lebah dingin nama. Napas ngahegak bakat ku capek. Lantaran geus lumampah nu jauh pisan. Jeung deui tadi teh tas ngubur tilu rorongkong teh. Tanagana sasat geus tinggal sesana. Nu matak pantes capek oge. Ngan Mama Sutara nu katempo tenang teh. Anjeunna mah leumpana tetep jagjag. Lengkah nak ngayakinkeun sarta napas tinggal hegating jiga si Radia jeung si Incang. Lila kulila lalampahan aki-aki anu dititurkeun ku Mama Sutara kadua muridna. Serog atuh nu mampah teh tepi ka hiji palataran. Tatangkalan rada carang dirinya mah jeung laleutik. Malah tela oge atuh tepi ka hiji saung anu leutik campreni. Tapi pika betaheun pisan sabab di pakaranganana ti barala jeung di gigireunana jiga aya pancuran anu caina ngocor meninga golontor. Teu lila reg eta aki-aki teu eureun hareupeun eta golodog.
Terus malika Masutara pok ngomong meni someh nakaranan. Ya Nyai mah diujang. Yo, ulang ada hidup. Sekudu aja. Jadi mah masih ayah dari sasaha. Dia jangan sorangan mah semoga anak. Semoga itu. Ya semoga pamajikan yang semoga cacang. Itu hidup nunggelis sorangan. Yujang, ulang ada hidup. Di luar matiris. Cek eta aki-aki berjenetep ka Mama Sutara. Mana sepuh anu masun sedang dengan baik hatur nuhun sir. Karena kasayaan mana salira anu parantos karsa ngampihan kagisim abdi tiluan. Syukur ujirang yo. Ulang kajaroan nama. Cek eta aki-aki berjen terus nyerungkeun panto. Raket berai panto muka. Saat si aki unggah bangun salse. Waktu cukup mangsanya kapan. Can para pemirsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh? Lajenganana saha eta aki-aki anu mapageun ka Mama Sutara katut dua muridna teh? Insyaallah enjing hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.